Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki fi Jam'ul Jawami, resepna kuring kasurade sabab pahala hadirna kiai kami calon-calon ulama lamun anu cicing di pesantren paling ngahulang kata cirina cicing di pesantren. Nah dengan Syekh Tajuddin, Masya Allah, Masya Allah. Wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Al-Mukarram pengatur waktu penata acara nukusim kuring dihormat bil khusus sahibul bait kersana Bapak Haji Iwan sedang Ibu Hajah Fatimah anu jadi sapa sim kuring bisa hadir jeung Ki Salman bari telat-telat oge. Sabab yakin itu hal hadir lain merindukan Asep Mubarak tapi merindukan Salman. Salman ngaliwat awewe sing jererit, aing ngaliwat maronyong, sehingga aya dendam ka aing ka awewe. Berarti ka awewe can pernah ngasaan dikepret sorban aing. Alhamdulillah, hakikat izin Allah geus manggihkeun urang dina peuting ieu bari hebatna ya Haji Iwan pan ieu teh bulan Safar di mana-mana jarang hajat bulan Safar kahayang teh jelema teh areling seperti Haji Iwan supaya Safar aing bingung atuh heueuh nu hajat-hajat acan Safar nganukur di dieu disukat aing ngahulang deui. Tah eta itu bawa pemasuk. Kata aing gaji henteu di mana teh aing meunang. Di kieu. Jeung ramdan ta polisi alus. Pokona mah teu weuh jeung PSBB Kang Haji di dieu mah. Teu weuh corona di dieu mah. Hebat dia polisi. Surga jeung seragam-seragam nanti. Abi jadi saksi ketika diberi jabatan rek dipake naon eta jabatan cek Allah di dunia. Aik nganterkeun maneh ka surga eta seragam apa rek nganterkeun maneh ka neraka. Kabeh nu beri jabatan, nu beri kedudukan bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ternyata Kang Ram dan tugas di kota Santri di Surade pan kababawa jadi kiai. Sabab dua poe kamari kuring dibatalkan di Bogor. Atuh ulaheun ku polsek. Teu meunang aya raramean itu ya dangdut araraya kan goblok. Ayo polisi di surga lagi ya. Dan jadi gerok wae di akhirat. Mun aing ti heula. Mun rang dan ti heula we na aing gerok. Ulah palaga di akhirat.
Alhamdulillah. Ngerti ya Haji Iwan kepengaruhan ku masa-masa lampau kan baheula mah ulah hajat ngawinkeun bulan Safar kawin anjing kan goblok begitu. Coba papai sejarah Siti Fatimah ka Sayyidina Ali sasi naon nikahna pan Safar. Ternyata turunan-turunan Anda jadi pejuang-pejuang agama, para habaib, incu-incunan Nabi nyebar di mana-mana. Para pakar paling loba sabadana Yaman, Indonesia diperhitungkan menjadi kotanya para habaib. Subhanallah. Makanya kabeh negara sadunia kabeh ngincar Indonesia. Sayyid Abdullah Mubarak, guru besar Al-Azhar Kairo, pernah meramalkan bahwa Islam akan muncul kebangkitannya adalah di Asia. Di mana? Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi heula naik takbir Nabi. Nah, mesti jabrik dia. Gitu bacain gitu. Kalaunan atau gitu. Jadi harus diperhitungkan Indonesia dari seluruh dunia ngincer, terutama Yahudi ngincer Indonesia supaya Islam terjadi bangkit di dunia gara-gara di Indonesia bangkit. Sayyid Abdullah Mubarak, guru besar Kairo Al-Azhar, bahkan nyian penelitian nah sababna Islam di hiji waktu bakal bangkit di dunia menjadi negara adikuasa Islam di dunia, bangkitnya di Indonesia. Nah sababna diteliti deh. Lamun Pak Haji tawaf ngelilingan Ka'bah, ke haji ke umroh tawaf aya rukun Yamani, aya rukun Syami, aya rukun Iraqi. Eta teh rukun Yamani, orang Yaman kiblatna ka pojok Ka'bah belah dinya lamun salat di Yaman. Rukun Iraqi orang Irak tak ka belah dinya kiblatna ka Ka'bah pojokna aya. Ternyata nggak ada rukun Indonesiawi. Rukun Indonesia. Sementara mayoritas di dunia jumlah Islam terbanyak di Indonesia. Begitu diteliti, ternyata lamun umat Islam sholat di Surade di Indonesia ketika kiblat lurus kiblatna ka panto Ka'bah, takbir. Kurang sholat di dia kiblatna lurus ka panto Ka'bah. Subhanallah. Makanya tiap tahun Indonesia tereueur dengan jemaahnya ribuan. Encan umroh tiap bulan negara batur eleh. Makanya Indonesia tuh bisa disangka miskin ke orang Arab. Benar Indonesia nu ngantri jamaah haji nage daftar nepi ka 15 tahun. Benar tuh? Bahkan lupa loba belanja ke orang Indonesia di Mekah. Berarti loba duit nah eta. Sok sadaya ngadon nongkrong di toko. Aya kadeuleu loba duit. Padahal ngadon di foto hareupeun toko Mekah. Itu belanja acan geus beak gitu. Eta gaya Indonesia. Jadi kiblat umat Islam lamun sholat di Indonesia orang keur sholat di masjid musola eta cek Syekh Abdullah Mubarak lurus kiblat kita ke pintu Ka'bah. Makanya aya rukun Indonesia di Ka'bah. Aya rukun Yaman, rukun Irak, rukun Syam. Dia kemuliaan orang Indonesia. Bahkan para aulia diturun-turunkan di Indonesia. Subhan. Dzurriyyah para habaib dzurriyyah Nabi diturunkan di Indonesia. Bahkan numere usulan bendera Indonesia kudu merah putih. Ternyata dina nyimpikna incukna Kanjeng Rasul Al-Habib Idrus Salim Al-Jubri anu lahir di Tarim Yaman terus hijrah ke Indonesia di Palu Sulawesi Tengah nyimpen Habib Idrus pendak sareng Rasulullah. Rasul mere pesan di mana Indonesia merdeka bere bendera kebanggaan Indonesia warnana berem jeung bodas merah putih adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Cek Sim Kuring sering ngajelaskan Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung kiai, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ustad madrasah, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung umat Islam. Betul? Betul. Makanya BBA kan urang ngabelan Indonesia sabab lain gratis pamere Belanda, tapi Indonesia ditantungkan ku para habaib, para ulama tetesan darah jeung ngalepaskeun nyawa demi Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hidup Indonesia. Ya lu. Atuh meni sorangan jabaleus.
muncul terbanyak nanti dari Indonesia. Anjing ceng anjing beda calon-calon ulama, beda banget jomet. Atuh tenan da ingetin jomet heula baheula. Eueuh deui proyek nu ditu mah dikobong ku aya. Naon asal ngadenge sulit uncuing we. Nah, anu paeh heui. Proyek. Apa yang ngomong gitu ya? Gitu. Itu tadi. Saduangkeun ya keberkahan pengajian kalau Allah dilungsurkeun ka Haji Iwan sekeluarga. Kunaon Haji Iwan ngayakeun pengajian, lain teu mampu ngondang ayu ting-ting, lain teu mampu nyieun wayang golek, lain teu mampu ngayakeun hiburan agar-agaran semalan suntuk, mampu heun kabayareun. Tapi kono diayakeun pengajian sabab Haji Iwan jeung keluarga hayang aya pangajian. Naon pangajian teh? Harga. Kono diayakeun pangaosan sabab Haji Iwan sekeluarga hayang boga pangaos. Naon pangaos teh? Harga. Harga bisa di hadapan Allah. Makanya setiap jalma nu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu berarti eta jelema keur neangan harga di hadapan Allah. Maka nasi kisah jelema nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim silaturahmi jeung ulama ngadengikeun nasihat didoakeun ku kiai ku ulama ku guru maka balik nanti pengajian bakal jadi jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Itu makanya disebutkeun pengajian teh tina pangajian ai pangajian teh harga disebut pangaosan tina kalimat pangaos ai pangaos teh naon harga aya harga di hadapan Allah makana mahal pengajian mah lain harga duit na lain eta mah geus kahitung ku aing eta mah geus tong diomong eta mah nya geus dibeungkeut tadi ku Haji Iwan bahkan beja tadi ditambahan tadi ngomongna kitu Cici Iwan Haji Iwan cici naon mahalna eta lengkah suku berat pengajian gigireun imah pan pura-pura beudeg wae teu indit-indit alasan tadi mah ge kadenge ieu maaf nya di imah kadenge pengajian tapi moal boga harga sabab perjuangan jeung pengorbanan bijilna harga teh aya perjuangan jeung pengorbanan perjuanganna naon ngalengkah suku ka majelis pengorbananna naon ninggalkeun nu dipikir resep di imah sinetron keur ramena jeung pikiran iman teh iman urang lah sinetron mah isukan aya deui tapi jeung pengajian cantang teu umur aing panggih jeung minggonan naon minggu hari mending ngaji heula ieu mah teh eta jadi harga dah di imah ge kadenge cicing maaf moal menang harga ari ilmu mah meunang lamun bener usung ngadengekeunana pan di imah ngadengekeun bari panon deuleu kana TV sok aya nu kitu atuh ti dieu mimitina ho salaki sia eta teh nu kitu awas yuk urang kejar harga di hadapan Allah makanya lengkah urang sing jadi harga amin uih nanti dia sing jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah doakeun ya panganten Neng Yulianti Eskom sarjana komunikasi Endang Rusli SPD sarjana pendidikan Simkuring Kas sarjana kastrol sabab dikobong ayeuna 200 kastrol kayak coba asap utung terus kayak kuring pernah kuliah ceng bager kasep kuliah di UGM alhamdulillah Universitas Gigireun Masjid jurusan kokol aja yang bedung alhamdulillah doakan ya pengantin baru makanan disebut baru teh barunga Yulianti endang bunga orang abu geus karota pengantin bari mung depan di dia maksakeun nyengir poe Senin jatuh tempo eta pario bayarin mantap maksakeun we seuri heula balik we ka imah lieur deui duit jang bayar motor timah insyaallah sing kabarayar hutangna da urang butuh duit ting nasirah awewe mangan duit butuh duit ongkos butuh doa butuh atuh kuring jauh-jauh ti Cikampek daripada di imah lo bahu ulang-ulang hutang sudah dintai mending ini ka dieu
mudah-mudahan di dia orang menang amal kayak kuring balik ke dia mawa aduh doa duit just tong diomongin teman. Mudah-mudahan segala rupa permasalahan urusan jeung dunia mugi Allah sing gampang mereka gampangan jak urang pikeun yang hareupanana terutama jak urusan akhirat urang sing diberi istiqomah di ngajalankeun ibadah. Kemudian musim-musim wabah ke musim corona geus moal jadi halangan sabab gede keneh iman we dina hate urang leres teh. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, pangkeret simkuring hapunten, kesepuhan kapengkeran hapunten. Jadi sul adab ya simkuringnya. Doana mudah-mudahan para kesepuhan, para ulama, para kiai sing diparanjalkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dipaparingan sehat zahiran wa batinan, tabi-tabi barokah ilmu, gampang rezeki, cita-cita sing dikabul ku Allah. Para putra turunan sing saleh salehah, para santri-santri sing istiqomah. Amin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, bilusus pun dulu Kang Ramdan yang selalu setia mengikuti aku kemanapun aku melangkah. Beliau selalu ada, alhamdulillah. Di Maja ayah tukang ngenai, di dia ayah deh, dia ayah. Tadi ngopi ayah. Kang Ramdan, sing saya akan ya, jalankan tugas, tapi tetap dengan satu tujuan kita, niatan ibadah. Mudah-mudahan Kang Ramdan sing disehatkan ku Allah, amin. Tetap jaga ulama, jaga kiai. Hadirin hadirat rahimakumullah, Kisalman punten Kisalman disebut-sebut tapi teu didoakeun. Urang doakeun sing panjang yuswana. Anjeunna kacapean mewiti NTB Nusa Tenggara Barat 2 hari 2 malam di NTB langsung jalur ka dieu. Doakeun bae sing dibere jag-jag ku Allahnya. Sabab urang merindukan suara emasnya. Alhamdulillah 2018 memecahkan rekor di Iran, Teheran, Iran juara 1 internasional. Atuh ke muncul di Surade di dia ya. Sing marareng tuh da Mister kenal ti baheula Surade mah tuh kiroatna masyaallah. Mister kenal coba muncul ke langsung sampai ke internasionalnya. Jadi kebanggaan lemur urang gibarkeun bendera di dunia gara-gara tina kiroat. Hayong 30 putra kitu Ibu. Di pasantrenkeun teh. Ngimpi sieun. Yang budak-budak bisa ngaji Quran kiroatna yang halus di pasantrenkeun henteu. Saroja melak lamun, karena aja melak lamun, dinanon, dinasugan, buahnya mudah-mudahan dipupuk makai meren, hasilnya nggak barangkali dikepolenan hulu malah hasil pesantren kan, enak wes loba pesantren Quran di Jampang, alhamdulillah, doakan anak orang mau sing saroleh, di Salman sing sehat, ya, panjangkan yuswa anak Allah Subhanahu wa taala. Sabada assalamualaikum, puji syukur sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat wa salam kaulijengan begitu tetap salawat ku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ari agak nikahna parantos itu nya. Ya, tos 2 sasi langkung. Alhamdulillah berarti tepat ya syukuran. Sabab syukuran mah kaitanana jeung nikmat. Berarti geus kapanggih nikmatna karena disyukuran. Atuh eueuh kaitan syukuran jeung musibah eueuh. Can pernah ya ibu-ibu datang ka imah yang ngaji wayana kin magrib diantos, datos ngawuduk tos masak bade syukuran. Syukuran naon alhamdulillah salaki tidak gor. Awewe cekekeun gitu mah. Syukuran mah jeung nikmat 2 sasi kapengker ieu Neng Yuli sareng endang tos ngalaksakeun akad nikah disyukuri ku pangajian. Alhamdulillah karena disyukuran sabab geus karasa kalimatanana nikmat naon cek endang kae nikmat Kang Haji ayeuna mah tos dihalalkeun abdi nyanyana ke Yuli ka mana-mana ge teu anu ngalarang agama ge tos ngesahkeun ngahalalkeun. Alhamdulillah disyukuri kunaon ku kegiatan ibadah. Komo ningali kana kalimat nu aya ngajeblak na undangan dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kami akan melaksanakan syukuran pernikahan putra-putri kami. Ieu nu hajat aya pamenta. Jadi undangan lain sakadar dicetak dibagikeun, kuduna dibaca heula ku nu hajat.
hajat rek naon urang teh hayang naon urang teh hajat teh hayang menang rahmat ridho Allah dieupanan ku pangajian ieu eupan cocok di mana di hiji tempat di hiji majelis di hiji imah di hiji lapangan dibacakan ayat Quran dibacakan salawat Nabi maka kontak Allah nurunkeun malaikat rahmat hadir ka eta tempat rek naon ngabagikeun rahmat jeung ridhona Allah komo nu boga tempat nyadiakeun urang nu hadir balik ngagembol rahmat mawa magfirah pangampura ti Gusti Allah dieupanan ieu pas cocok eupan mulai ya mengajeblakna undangan dengan memohon rahmat dari Allah kami akan melaksanakan syukuran pernikahan putra putri kami ai dihanap udah blang blang udah tung ting tung tung malam kahiji malam kedua datang mal malaikat rahmat datang mal sahadu datang RT datang bisi rusuh Ramdan datang bisa kerusuhan subhanallah ya pan anu kacira alus tadi eupanan ku pangajian jangan datangkeun rahmat jeung ridhona Gusti Allah sama sebagian ulama ngamanan syukur teh bimakna maqamatu walimah adalah tempatnya doa lamun ieu walimah resepsi pernikahan sabadana akad nikah terus diayakeun kegiatan ku pangajian maka cocok eta kegiatan jang ngondang malaikat rahmat supaya nu hajat panganten anu hadir sadaya kabagian rahmat sareng ridhona Gusti Allah eupan dieupanan kuno alus disyukuri ya nikmat alhamdulillah sabab syukuran kalimat syukuran berkaitan jeung nikmat makanya tadi saya tajudin bahwa syukur karena nikmat Allah hukumnya wajib menurut syarat wajib hukumnya syukuran karena nikmat Insya Allah terutama dan pengantin sareng Yuli mana tadi Yulina aya Yuli oh iya tak tiumber endangna mana endangna ngareneng eta saya sok jauh kalian mun bisa maduan jangan salah lihat ndang Yuli nikah teh ibadah cek barudak santri di Bantar Peuteui itu ya di Cidahu cek barudak santri di Cidahu di Cibitung nikah teh ibadah spesial neng Yuli lamun ngomong spesial sok inget karena martabak cicing lah budak detik cicing dia si Yuli di mos saya di orientasi jadi martabak kamu ingat karena martabak ayah ingat martabak spesial pakai telur Yuli jadi nikah deh ibadah spesial pakai telur 2 telur nah Yuli dan nikah teh ibadah spesial rasa kacang sudah belius cek barudak santri di Cibitung bari heureuy ka budak santri di Cibitung ibadah kabagi 3 kategori hiji aya ibadah capek ibadah nyeri 2 aya 3 aya ibadah nikmat hiji ibadah capek naon haji umroh capek asep capek teruskeun ka Pak Haji terus ngajalankeun haji umroh fisik ibadah haji teh keur ongkosna mahal resikona nyawa fisik tapi anehna naon teh nu kapok balik teh mah hayang ka ditu deui sok aya mutan ku Pak Haji Bu Haji anu geus umroh anu geus haji ibadah haji teh umroh fisik capek leres capek tawaf keliling Ka'bah pan anu 2 jam eta tawaf kesalit jamaah haji keur tawaf wafat sababia teu kuat fisik ngabangkeun rag-rag katincat kalenya encan yang heurepan saki sofa marwah teh 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih eta leumpang fisik encan yang hareupan barang ulah usto aqabah pantes saeutik babe atanu mabet batu tenepi-nepi kalau kasirah batur lu bocor ada kasup kasadekeun sieun deket di hanti kajauhan aki-aki mabet bismillah Allahu akbar rajman lisyayatin wa ridho lirrahman kenapa kena ngabeletak bulu batur bocor leuheung jamaah Indonesia masih kena ararapi batuna laleutik sok ningali orang Afrika Asia Timur Asia Tengah Masya Allah payung dibabetkeun kana tihan sapatu Allah berat Indonesia mata batu laleutik geus diatur
geus fisik deui wae ku paseren-serenna teu saeutik nu wafat. Makana lu mereka nganterkeun jamaah haji jamaah umroh sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot. Nu hajian make baju bodas-bodas nu maot. Nu maot make baju kain kafan boeng leres teh. Nu rek hajian di daratangan nu maot. Didatangan dilayat, nu rek hajian dicengcerikan nu maot. Dicengcerikan. Nu rek hajian dialanterkeun nu maot. Dianterkeun. Nu rek hajian naik pesawat nu maot. Nggak ada pesawat pribadi pasaran Airland